Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Sabira Nadazkia di kelas 7C MTSN 5 Majalengka. Di dieu abdi bade macakeun sajak anu judulna Dosa karya Apip Mustofa. Datangna teu karasa kawas impian janari jiga nikmat jiga sawarga, tapi lamun pajar geus peyar kerasa diri leuwih rucah manan meri. Inget ka basisir tempat balabuh di mana layar geus rapuh. Dosa leuwih amis manan anggur, mun seug nembag dada nu diabur. Tapi di mana tumi balara kaduhung poe make ditundung. Duh Gusti, najan kamananya indit, dosa teu weleh ngukuntit. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.